Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Dulur baraya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wanci paciwit-ciwit mangsa patema-tema waktu patumbuh-tumbuh. Lumakuna waktu lumampahna mangsa indikna wanci nyerelek teka rasa mungguling kubetah hirup di alam dunia. Kiwari urang geus aya dina panungtungan bulan Sya'ban. Anu hardina urang bakal papisah jeung bulan Sya'ban pinanggih jeung bulan anu suci patepung jeung bulan anu agung, yakni bulan Ramadan. Bulan anu mulia anu pinuh ku kabarokahan, bulan rahmat, bulan maghfirah. Bulan mulia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ciri mulia diantarana dina kitab Duratun Nasihin disebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sahajalma anu ngarasa bungah ku datangna bulan Ramadan, maka Allah ngaharamkeun jasadna eta jalma asup kana neraka. Subhanallah, kareku bungahna nyambut bulan Ramadan, Allah mere kaistimewaan ganjaran anu luar biasa. Dina hadis anu sanes disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abu wa sufilatis syayatin. Di mana datang bulan Ramadan, maka panto-panto sawarga dibuka, panto neraka ditutup, setan ditalian. Ieu salah sahiji ciri muliana bulan Ramadan. Pertanyaan anu saterasna, bulan Ramadan teh mulia, bulan Ramadan teh agung. Nah, naon sababna anu ngajadikeun atau anu matak ngajadikeun bulan Ramadan teh bulan anu mulia, bulan anu istimewa? Sababna diantarana kahiji sabab dina bulan Ramadan Allah marentahkeun hiji kewajiban anu khusus dijalankan dina bulan Ramadan. Wajib dina salian di bulan Ramadan mah sunnah. Yang aya nu wajib nadar. Naon kewajiban anu diparentahkeun ku Allah anu khusus dilaksanakeun dina bulan Ramadan, yakni puasa. Ayatna tos pada uninga surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jalma nu ariman, geus diwajibkeun ka anjeun kabeh puasa saperti geus diwajibkeun ka jalma-jalma samemeh aranjeun kabeh, supaya ja anjeun kabeh jadi jalma anu takwa. Puasa ieu salah sahiji sabab anu ngajadikeun Ramadan teh bulan anu mulia. Nah geuning puasa ngajadikeun diantara ciri yen Ramadan bulan anu mulia, sabab ari puasa teh ibadah anu istimewa. Naon ciri istimewa anak puasa? Dumasar kana hadis qudsi, Allah nyebatkeun as-saumu li wa anna ajzi bih.
puasa mah khusus ke kami jeung kami anu bakal mere ganjaranana. Beda jeung ibadah salian ti puasa. Dina ibadah salian ti puasa mah Allah nyebutkeun jumlah atawa jenis ganjaran jeung sajabana. Contoh sapertikeun dina sholawat Rasul nyebatkeun man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asr. Sajalma anu maca sholawat ka kami sakali maka Allah bakal maca sholawat masihan rahmat ka eta jalma anu maca sholawat 10. Atau sapertikeun salat berjamaah, sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bi 27 darajah. Sholat jamaah teh leuwih utama tibatan sholat anu sorangan. Ganjaranana 27 derajat. Disebutkan ku Allah ganjaranana. Puasa mah teu as-saumu li wa anna azid. Puasa mah keur kami. Maka urusan ganjaran ge urusan kami. Artina bisa jadi jalma nu puasa ku Allah bakal diberi ganjaran balasan anu taya wates wangeuna anu dilipat gandakan luar biasa tanpa batas lamun ibadah puasana akur yang anu dipikahayang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya bisa jadi jalma nu puasa teu diberi naon ku Allah, teu diganjar ku Allah, teu diberi pahala ku Allah, nu aya manehna ngan ukur menang haus jeung lapar. Kam min shaimin laisa lahu jazaun min syami ila ju'i wal ats. Loba jalma anu puasa ngan tina puasana teu meunang naon, teu diganjar saeutik-eutik can tina puasana kecuali manehna meunang lapar jeung haus. Bisa jadi karena puasana teu luyu, teu akur jeung anu dipikahayang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jita dina bab pahala Allah ngarahasiakeun ganjaran keur jalma anu puasa. Ciri istimewana puasa deui Allah mere panto khusus keur jalma anu puasa. Panto di sorga anu disebut panto arayan. Ieu panto khusus keur asupna jalma anu puasa. Tapi ka dikhususkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala tina istimewana ibadah puasa. Nu katilu ciri istimewana puasa mah disebutna ibadah anu rahasia atanapi siriyah. Ibadah anu hese kaentreupan ku sifat sombong. Sapertikeun ibadah anu sanesna mah pan katempo ku batur, salat jungkal-jungkalna katingali. Ibadah haji pon kitu pan diabring-abring hampir kusa sadesa urangnya. Masyarakat ngabring aya hal bihala jeung sajabana. Puasa mah teu bisa. Jalma ngaku puasa, urang ngaku puasa. Cantang tuh sabab puasa mah bisa jadi nu puasa ngaku teu puasa atau nu teu puasa ngaku puasa ge mulai nu apaleun. Sabab teu katingali. Bisa jadi di imah mah barang dahar keluar we ti imah panggih pura-pura loyo, panggih jeung jelema deklehkeun leumpang seselontodan. Kunaon mang seselontodan leuleus puasa. Bisa jadi percaya jalma nu panggih jeung urang da sabab teu katingali da disebutna ibadah rahasia. Anu saterasna tina masalah keistimewaan puasa
disebutkan dina hadis naumu shaim ibadah, sarekna jalma anu puasa eta teh ibadah. Subhanallah, sarekna jalma nu puasa eta teh jadi ibadah munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kahade ulah dipake alasan ulah pedah-pedah bulan Ramadan pagawean sare sapoe jeput eta mah teu kaasup ibadah. Da dina kitab Ihya Ulumuddin sebutkeun Imam Ghazali dina bab adab tata krama puasa teh diantarana ulah ngalobakeun sare ti berang. Balik tak urang kudu bisa ngarasanakeun atau ngarasakeun lapar jeung haus, malah mandar hate jadi caang kusabab tina ngarasakeun lapar jeung haus tina puasa. Naumu shaim ibadah. Mutasna wa sumtuhu tasbihun. Jalma nu puasa cicingna sarua jeung tasbih. Subhanallah. Mutasna wa amaluhu mudha'afun. Amalna dilipat gandakeun ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu ibadah salat bari jeung puasa dilipat gandakeun ke Allah ganjaranana dikali 10 dikali 700 bahkan tanpa batas panganna sakersaning Allah Subhanahu wa ta'ala. Salianti eta istimewana jalma nu puasa wa du'auhu maqbulatun, doana dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diantawis ciri atau nu jadi sabab Ramadan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala ku ayana ibadah anu istimewa, yakni ibadah puasa. Saterasna ciri atau anu matak nyababkeun Ramadan jadi bulan anu mulia sabab dina bulan Ramadan Allah nurunkeun kitab Al-Qur'an. Loba pendapat ngeunaan tanggal turunna Al-Qur'an ngan diantawis pendapat Imam Syafi'i nyebatkeun yen turunna Al-Qur'an teh malam 17 Ramadan. Dumasar kana pidawa Allah Subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Anfal, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Jeung kana perkara anu nurunkeun kami ka hamba kami dina poean Furqan, dina poe panggihna dua pasukan anu badag anu dina perang Badar teh disebutna. Tah perang Badar eta numutkeun analisa Imam Syafi'i dina tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Anu saterasna nomor katilu ciri atau anu nyababkeun muliana bulan Ramadan, yakni dina bulan Ramadan aya malaman anu eta malam leuwih alus tibatan 1000 bulan. Kaunggeuh dina Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun ya hatta matla'il fajr. Disebutna lailatul qadar. Ieu lailatul qadar malam anu leuwih alus tibatan 1000 bulan. Ieu salah sawios anu matak atau ciri anu jadi sabab mulia na bulan Ramadan. Dulur baraya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tina urayan tadi mulia na bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, maka urang ulah dugi ka ngaliwatkeun bulan Ramadan, ngaliwat beri jeung teu mawa peningkatan naon-naon keur urang sadaya. Balik ta urang dina umur anu ayeuna urang syukuran ke Allah pendak sareng Ramadan anu tahun ayeuna dikersakeun ku Allah, masih kena diberi kesempatan ke Allah
gesan ibadah dina bulan Ramadan gera manfaatkeun, gera gunakeun sakuata urang, samampuna urang, sabab di mana urang ngalaksanakeun ibadah puasa dina Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sajalma anu ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan karena iman, karena tumut kana perintah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ngahambura kana dosa anu geus dipayun atawa dosa anu kaliwat. Salatna pun kitu deui, mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahajal manu ngalaksanakeun ibadah salat tahajud, salat hajat dina bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihambura sakabeh dosana anu geus kaliwat. Subhanallah. Laksanakeun puasa, laksanakeun ibadah pasunatan, tadarusna, tarawihna jeung sajabana, ganjaran anu bakal dipasikeun ku Allah luar biasa. Kahadean anu bakal banda ku urang jaga luar biasa. Pangpangna urang bakal bisa ngudag atawa lamun teh urang bisa ngalaksanakeun sakabeh ibadah dina bulan Ramadan. Teu puasana, ibadah sunnahna, wajibna jeung sagala rupa dilaksanakeun, maka tan wande Allah bakal masihan hadiah ke urang sadaya, ngajantenkeun urang sadaya jalma anu takwa, anu kadituna dipasihan hadiah bulan Syawal tanggal 1 Syawal minal aidin wal faizin, anu kembali suci, kembali fitrah lir anu nembe lahir tina rahim menjadi ibu. Dulur baraya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakali deui meungpeung urang masih keneh dipasihan kesempatan ku Allah pendak sareng Ramadan tahun ayeuna. Hayu urang manfaatkeun ieu bulan Ramadan, hayu urang eusian ku rupa-rupa kahadean, rupa-rupa ibadah siangna, wengina jeung sajabana, ulah tepi kaliwat ieu bulan Ramadan bari jeung teu mawa kahadean, teu mawa peningkatan ke urang kapayun. Jadikeun Ramadan batu pijakan urang bisa leuwih hade, leuwih alus, sehingga keluar tina bulan Ramadan urang geus jadi jalma anu takwa, anu geus ningkat keimanan, katakwaan, ningkat ibadah, kalayan ningkat derajat di peunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masihan kesehatan kegiatan ke urang sadaya, sehingga urang sadaya tiasa ngalaksanakeun, ngajalankeun sadaya kasayan amal ibadah dina bulan Ramadan, sehingga urang sadaya dilebetkeun ku Allah kagolongan jalma-jalma anu takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu disimkuring kirang sareng langkung disiapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.